nganteran heula daknya kanu indung soalna ieu keur mulu dan caritana. Biasa bae sakirana urang boga lauk mah atuh melang bae dak kanu ngaranna kolot mah jauh-jauh ge kiriliknya ieu nganteran. Tanya dak atuh anak aing mah biasa bae lamun sakirana di jalan manggih alpa kudu bae pan eureun nya heuh teu pira bebeulieunna mah biasa sukro keneh bae budaknya heuh jeung minuman. Atuh nu ngaranna kolot mah nya dak heuh lain kudu ku loba lain kudu ku mewah ieu eusina atuh aya anak noong bae ge meureun atuh ku geus hareun bae. Tuh pan nya barang datang ge laju bae pan dibongkar heuh nya padahal mah teu pira eusina mah kuta bae heuh atoh be nya ieu neuleuk kolot laju ieu gagalak dakan ja caritana menta lauk emas nya dak atuh heuh ku aing pan dibeulikeun lauk emas nu sagede pingping atuh meureun kagugu pan. Nu mantak ieu kakolot nya heuh mementa mah ka Gusti Allah hayang dipanjangkeun umurna disehatkeun awakna supaya aya jeung pangbalikan.